Gusti aku udah yang di akhirat tapi nah di akhirat tanggal kadu jangan tanggal gedang tapi tanggal gedang na emang geus udah si jadi di dia mah gimana aing yang malaikat gurunya tapi banyak malaikat jangan yang ini sudah papa dewe pak yang di mana si goblok itu bapak iya jangan di tukang yang di mana korek aja jukut ya harap anjir bapak di mana lo astagfirullahaladzim batur capek batur riwe dunungan bela kaing ngadon berenang seman nanaonan gitu yang ampun nanaonan dari bapak kawas budak kita bapak teh ngubur maneh sekalian jeung huluna atuh modal sekalian yang teu meunang kitu jang pak kunaon inung si laing maya nu nyulik aya anak maya nu nyulik pak usaha jang buta mak maya nu nyulik mak digusur mak teh mak mangganing make anu keneh mangganing digerepe karena teh pinamek nu bener jang demi Allah pada Gusti nu anggun jejak korekeun aing deui nu capek dengan pacul dak baru ku pacul ya bener-bener teh Gusti nu agung nanaonan penguin nuhun yang lain nuhun di tempat teh nanaonan panjang caritana banyak dedengan teh nu isi lain anu nyulik aya nu nyulik bapak teh nu nyulik minta bantuan kadunungan atuh lain bantuan ku sia dengekeun heula budayut ulah waka ngamak ka batur teh dengekeun heula nu kieu patut teh ngabela nu jadi inung sanajan inung sampeuran nepi kabebeakan aing keur jadi inung ente mapan di dia ngadon ngenong tuluy ya mak teh diculik minta ditebus kula yang jamus kali musada ulu minta ditebus kula yang jamus mohon bebejak kadunungan pak ngaranna layang jamus bisa dicokot dibantuan ku juragan Anom Gatot Kaca ngan aneh pak eta jerarago kabeh juragan Gatot Kaca juragan Bima teuing kumaha nasibna ayeuna juragan Arjuna milu ngabela ari ieu juragan bawang ngejodog wae juragan tebu jadi dunungan dia eleh juragan Anom ge pak sok bayangkeun ku bapak ya udah kieu jadi eta teh buta kieu wayahna ayeuna si laing kudu berjuang naon budayut lawan eta buta dengekeun dangukeun ku bapak dunungan eleh Gatot Kaca sakitu gagahna eleh komo ku abdi pikir tapi si laing aya kawanin teu nyaah teh ka inung si laing ya nu nyaah mah bapak nyaah teu ka pamajikan bina-bina teuing pamajikan aya nu nyulik ngadon kikieu aneh naon maksudna panjang ceuk aing caritana ayeuna make we si laing wani teu eta kebuta lain urusan wani tapi eleh aing mah nanyakeun we si laing wani teu ieu wani mah wani kan susah kojor moal mampu hayang payah 2 kali aing menanyakan kasih lain wani henteu ya wani diuk ulah diuk teh apa teh lamun bener si lain aya kawani ngabelaan inung si lain tah waktuna ayeuna si lain bebela kanu jadi inung didinya bebela kanu jadi pamajikan lain ditahana ku aing dibantuan naon ya pak si cepot teh datang ka itu teh beureunan-beureunan jadi paehan si lain datang ulah make baju nu ieu ulah make baju ieu make baju naon legging tong bang ngomong goblok cetek jeung tiri cing naon aing teh baju pakai baju naon peureum siana
bulan perut lajeng ya astajinga dijiat ku Semar Badranaya batu ya astajinga leungit tampil lebih hilang tanpa karana ngajang elek jadi sinatria kasep karempreng koneng gandang berdengdang Nur cahaya sesekar ingwang Nur cahaya sesekar ingwang cahaya kakat warnane ya kilang bumi buka mata si lainnya lu ya pak jang nah anjir gining kia aduh wow yang pakai karembong pak pada dingin sering itu dah coba anda bapak toksia ini tenang jadi kia abdi jadi kasep jadi kasep tadi nama goreng sering deh ke anak begitu hebat bapak luar biasa jadi wayah nasi lain lawan ya sanajan pakai nukia anggar eleh tenang kumai jadi abdi kudu ngalawan sok lawan si lain ganti wujud sorak si lain kudu diganti sorak kumaha ganti sorana ulah kieu kumaha sok picen kokotorna di tekoro picen lupor picen sok ngomong buat tuh bisa ngomong sih teh Badranaya iya sorana aduh tersangka gening Bapak Semar luar biasa salira Bapak Semar hebat anjen gir Gusti jadi kau 800 ki pada kumaha ieu teh Semar Badranaya geus kieu sorak ganti wujud ganti wayahna ngaran si lain ganti jadi ngaran kalau saha ieu teh Semar bapak goblok Semar deui apiling sakoy dah kaula geus jadi kieu ganteng keneh kaula jeung anjeun Semar kumaha sia we goblok ganti ngaran si lain saha ngaran kaula Bapak Semar ngaran si lain ayeuna ku dewek rek dibere ngaran nyaeta Sang Hyang Wirayuda Sang Hyang Wirayuda bener kumaha upami Sang Hyang Wiraswasta supados kaula rada beunghar Semar kumaha sia we goblok lieur aing tak tugas kaula kumaha wayahna salametkeun indung si lain sae Bapak Semar kumaha kasaktian kaula supaya si lain sarua kasaktian si lain jeung dewek sok cabut bukai mangga nyabut bu sok punten iya punten kabeh goblok lain kabeh salamar atuna lain ngomong bos eta mah lain dicabut dirabut atuh sia teh sok salaman nya tuluy kumaha ieu sok bisa lain gayem bener coba batur maka anak memere pleciken Dunkin Donut Pizza Hut mere buuk dihakan aki-akina naon boleh kieu sok dah hari lapis aja sae mangga Bapak Semar geus parantos jadi kasaktian kaula teh bakasal wajib Bapak bener sae kaula apa Bapak masa cido batu sakecapi nyata ya bener ya Semar naon sih goblok lulus aya karasa niatkeun jadi anak jeung pamajikan maneh Semar kurang ajar mah dicageurkeun nepi ka isuk wae jang cageurkeun dewek jang tuh udang ampun jang rumasa dewek salah benar nya cager Semar dulu itu dan naonan goblok kurang ajar kurang ajar yang dileleskeun deui sia nu leles mah alah kabina-bina teuing goblok
aing leres teh can kuda-kuda aingna kabina-bina teh aduh ampun Bapak Semar kaula ampun kaula bakat taluk sabta purina jalma sabta marga oh purihaneunana kamana we karep si eta mah cager ya aduh hebat aja Bapak Semar Semar naon leles aja sok leles sok nahan teh leles dengekeun ku sia aing mah pabrikna goblok tapi yang berarti ayo saya ngerang jalan burus teh para buta-buta rasakan pembalasan ti aing tadi tengah anjir poho di ngarang aing saha tadi ngarang aing teh tina es sang hyang yuherna gitu tabakuhunya oh sang hyang wira swasta nang teh padahal teh kumaha aing dibasmi ku aing awas manya goblok satria kitu teh kabina-bina teh rasakeun pembalasan teh aing awas kaula bakal gugura wilang dina waktu saya ya angin ampun tah kitu dalang bener teh so rasakeun sakurajan aduh ampas dah cicing euy ya satria saja jalan enek-enekan teureun-eureun kacarios di alas Ibrasara ya Raden Gatotkaca salaresna lagrag di Dwarawati atau laporan ka Prabu Batara Kresna wireh Dewi Setyaragen aya nu nyuli waktu Gatotkaca kairingi Prabu Batara Kresna datan niratang ngademan datan niratang ngademan eueuh mang boleh ngandrana buta itu anu ngerekeun kaula teh wa anu mana kasep tuh nu cangkung gede wa buta nu eta iya nah wa kasep Gatotkaca anak wa upami salira maksakeun geluting eta buta nepi ka jagat rungkan moal meunang kasep nah wa pokona moal meunang we hidup kasep eta kasaktian luar biasa gitu wa leres paingan putra dalam eleh wa ayeuna make tuh bantosan heula tuh tuang Rama Paman Arjuna bantosan sae mangga perbeso perbeos ari Kakang Semar nanaonan ieu teh dulu itu apaleun sugan teh aing ka dieu teh apaleun nanaonan aya Kakang Semar sakira-kira na Kakang Semar aya teu geunah ka panapa aya kakesel ka panapa atuh dugikeun deui Kakang Semar apana aya musyawarah mufakat ulah kikieuan Kakang Semar teh dugikeun langsung ku salira Kakang Semar ka panggagung-panggagung amarta ari salira Jisim abdi teh parantos ngukur ka kujur ngumangkawa parantos ngaca Jisim abdi teh saha ayeuna Jisim abdi upami aya kakesel ka padawangeunaan ieu kajadian teras didugikeun ku Jisim abdi ye naon kasebatan bijil nanti Jisim abdi jelema anu kieu mah moal digugu agan moal didangu-dangu acan moal aya pangaruh Jisim abdi mah agan tah sugane ku kieu mah aya hikmahna agan leres kau lagi apa Kakang Semar nanging ulah kieu-kieu teuing ngariweuhkeun sararea akang kitu kumaha teh dulu itu apaleun ujang Abong Wisnu ujang jang asna nyingak ulah hareup teh jang
ajar Arjuna maju. Iya. Iya. Woi. Iya. Woi. Woi sampai ya. Woi. Iya. Woi. Woi. Udah sia. Tapi kamana kasaktian anjeun? Edon. Rasakeun sia. Penas dikersayang kumampana. Panengahing Pandawa di jamak dening ieu kelas rengi. Leuleus lir kapuk ka ibuna lir kapas anjeun. Woi. Udah sia. Iya pas Allah. Goblok cari tengah naon teling. Ulang sia. Arjuna Gatot Kaca iwaringa joprak di satengahing marga. Atuh ieu Sang Hyang Wirayuda pahlawan dukati mana bala disebut pahlawan anu luar biasa naik kena tangkal kalapa loncat luhur kahana gagajreng baik gorowokan Arjuna ngagaloler anjeun mah sarare itu naon budak batur berjuang di medan perang gadon malalor ge saha anjeun saha kaula ngaran Sang Hyang Wira usaha dari kita untuk kita rek naon anjeun ka dieu kaula rek bantuan anjeun Arjuna rek ngabela anjeun kaula pembela kebenaran dan keadilan dangukeun Arjuna ku anjeun lene saha anjeun gini aya Gatot Subroto Gatot Kaca kaula tapo Gatot Kaca luar biasa geuning aleleh maneh kabeh leres bae kabeh geuning kabina-bina teuing ngaku we satria piningit ngaku we satria amarta tapi bae kabeh nanaonan anjeun satria kaula rek kabela ka anjeun Arjuna tapi maneh geuning kitu teu seuri-seuri rek seuri kumaha da kaula teh leuleus bah cik lamun bener anjeun rek nulungan kaula cageurkeun kaula Arjuna kaula cager anjeun luar biasa anjeun satria hebat anjeun Gatot Kaca kaula hayang cager iya cager wih bon satria luar biasa ieu bon dawara sia mah teh kudu ieu da sia mah teh naon hudang goblok anjeun nyahoon geus satria naon ya hebat bon satria ieu hebat anjeun satria kaula nu bakal bebela ka anjeun sadayana mana si Bima aya Kakang Bima keur ngalawan buta-buta geundak teman-teman aya mah puguhkeun ka kaula anjeun tiluan wae aya udunan saridona we ngenseng kaula jeung mushola di imah ieu teh kumaha satria teh ieu teh satria teh kanggo naon udunan kaula hayang meuli STB TV kaula nyem keneh satria nanahaon anjeun teh kurang ajar naon rek kabela naon geuning kieu ieu kaula teh kabela dina boga ilmu naon maneh aduh teu percaya ka aing teu percaya ka saya anjeun Arjuna bener hayang nyoba ka di jaya kaula cik kayaknya leuleus Allah ay magai leuleus Allah sia mah leuleus jawala tapi gelo satria goblok kumaha Arjuna percaya kaulah satria cager Gatot Kaca cager ampun lagrak hebat satria ampun kaula ampun serius muter Gatot Kaca kabina-bina teh cik atuh naon pego kesana dewa-dewa kan dibabat lu agan naon agan naon dulu itu terjasa nyarios oh damang agan uluh aki-aki naon itu
palawora teuing mere ilmu teh. Saur Kakang Semar nitah kudu ka ahlina, ci tumpah-tumpah nu kitu dibere ilmu kieu. Kakang Semar mah kumaha tinggal anggut-anggutan dunya. Panawa kabeh sarieun ku eta satria. Tinggali Bima nyumput di tukang genteng kacau. Gatot Kaca asup kana pare. Sok teh kumaha Kakang Semar teh? Ai ih kumaha teh? Jang tong kalawehan teuing jang. Samina-mina teuing. Kamarana jelema teh. Nyarikahan aing kurang ajar gareuleuh ka aing teh. Bima. Tong beja-beja aing di dieu net. Gatot Kaca. Gatot Kaca rek naon ke kebon tiwu. Kurang ajar pan dibabat mana pasti saya. Saya ngaran kalau Sang Hyang Wira. Nanti Bapak mau deui Wirayuda tah eta Wirayuda. Kurang ajar dipaehan sok paehan aing. Sok paehan. Sok paehan. Kelaku. Sok paehan. Hah? Hayang nyaho nepi ka mana kasangtana jeung paek pilih daging aing ipis tulang aing nu renggang. Heuh, jangan. Sok teulan. Sok. Teu wani teh arep sok di tukang tah. Tah. Sok. Oi iya. Geus. Modal aing atuh. Tapi bohong. Kaget nya ningali aing. Hah? Teu sombong aing mah. Ilmu padi aing. Teu sombong naon urang teh. Urang ajar wat. Wes hebat maneh aing atuh. Wes iya. Menastiker sayang pemampara. Iya kalah serangnya dijambak dening Sang Hyang Wirayuda. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karena dadia. Jaka gintiri rayina Dewi Setia lagi. Udah. Anjir. Heloi mana oi. Hebat mana. Nah jadi korek api. Beung nepi ka panjang kitu mana. Hah? Jaka gintiri. Aing. Nanaonan anjeun dititah kusaha? Moal dibeja-beja nu jaka aing mah. Nanyakeun kumana cepot. Apa kakak ulang? Nyapa tuh mana cepot lin? Tuh beja-beja. Shh, ada buah. Ada tibu, tahu jerot. Mau tahu jerot masih ada jerot ku aing. Mana teh dititah kusaha nya? Moal dibeja-beja. Kurang ajar. Beki bingung aing. Oh itu ulon-ulon teh denawa. Denawa nu jangkung badak. Kadia. Urang gelo. Rasakeun jeung aing bangsa, rasakeun ku aing awas. Aing bisa ngapu. Kurang ajar. Tong kalewihan goblok. Kabina-bina teuing teh. Satria di mana eta? Goblok Satria di naha gelo. Ulu itu jeung gawil wae deui. Ai saktina mah sakti ngan jiga nu gelo si goblok teh. Leuwih teuing jika na memanehna mikir menang jadi dewan tapi teu ka tepi teh. Jadi kitu rada gelo tuh. Cik hayang nyaho jeung aing sabaraha. Ayo. Dengan ilmu padi wis teh kurang ajar. Hat. Wap.
satria hebat gitu bener jang euy. Kan eta ku gelona Juragan Bima karunya nyumput itu. Juragan Bima teh datang ka kau lolap begitu. Komo Juragan Arjuna menongeng dina rungkun. Bujur ke mana karep. Juragan nu masuk kana itu kana kebon tiwu. Ketemu teh kadang-kadang tiwu we kerkas beak meureun tilu tumak meureun. Luar biasa nih. Sok nepi ka mana? Rasakeun ku aing. Penas dikersayang dumampara. Pasti teh tiasa dipungkir kadar teh tiasa disinglara papasten anu tumiba. Ieu Sang Hyang Wirayuda dicamak dening ieu kalaka murka leungit tampil lebih hilang tanpa karana jadi deui asna jinga sabehara-sabehara. Cilaka le barang Bima Arjuna Gatotkaca apal yen ieu teh asta jiga atuh ye Bima loncat tina tangkal jauh Gatotkaca ngapung ti kebon tiwu Arjuna ge sami ngamuknya teh bade ngaberik ya asta jiga dawala nyerak bedog ya asta jiga dibeberik net geuning itu teh si Cepot satria goblok net urang aja kapung net kabong ada si Cilaka ieu